Nepangkeun deui sareng simkuring Pun Fitri Andriani dina program Warta Sunda. Ayo warta naon we dinten ayeuna teh? Mangga urang sakseni warta salengna. Sababaraha lembur di Bale Endah Kabupaten Bandung kakeueum caah. Sababaraha warga ngalewatan caah anu ngayembe di wewengkon Kalurahan Andir, Kecamatan Bale Endah, Kabupaten Bandung, Senin 11 Januari 2021. Aya nu kapaksa ngadodorong motorna ku sabab mesina kaasupan cai, anteukna hese hirup. Cah ieu nimpa sababaraha lembur di Kalurahan Bale Endah. Lembur-lembur nu kakeueum caah diantarana Muara, Ciputat, Cibadak, jeung Kampung Jambatan. Cai ngayembe sanggeus hujan gede dina Minggu 10 Januari 2021. Anu nimbulkeun cai Walungan Citarum naek. Cai limpas nepi ka jalan jeung ngeueum imah warga. Pamirsa, mung sakitu anu dipikahatur ku program Warta Sunda dinten ayeuna. Simkuring Pun Fitri Andriani amit mundur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.